Ri, Hai. lain konten teh aing aduh urang ngapoe ngonten keur macon di monet atau FYP dulu misarepi kieu nya. Pokoknya nanya Tuh, kabeh jadi karya atau FYP urang konten teh. dari monet-monet Jadi monet wah aing pusing. Konten teh kos kieu wae mah. lagi mual-mual konten deui nama Tuh, udah teh geus kieu mah Ri. udah tuh Ai konten kieu wae mah. Goblok teh. ngomong lebar asa tuh Nah, cuy. lebar ari mana eta Lesuk ngalang-ngalang ai. jual mending ge jual tong ditingang lebar di mana Alik kan. payu 300 payu 300 mah Aling ngulang. aling mon lebar mon 300 mah ngobor di mana lebar Pusing aing. Pusing aing wa tripod maksud teh. Teh kieu rek konten. Gitu teh. Dikituan teh. Terus aing di babak Mun FYP nu kitu. Sugan we kitu cerek ngiluan. res Hah? Lah buset dah rek ngiluan aing dikituan teh.